sampurasun. Benten cing jeung sing. Sok sanaos ieu teh sapertos nu sami nya nanging benten. Wireh cing mah saharti jeung cik. Ilaharna digunakan saupama urang rek boga pamenta ka batur atawa rek nitah ka batur. Contoh kalimahna, cing atuh pangmawakeun buku nu ibu bager gitu. Tawa cing pangnutupankeun panto. Nah, upama sing mah tina masing. Ilaharna digunakeun nalika urang aya pangharepan atawa nepikeun talatah amanat gitu atawa mapatahan. Contoh sing junun diajar teh bager, sing gede miliknya, sing ageng rezekina gitu. Sing deet jodona gitu. Jeung sanes kantena. Cobi kinten-kinten naonnya anu kalimat kecap naon deui anu meh sarua tapi beda gitu. Komennya nuhun.